Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nepangkeun Wasta Abdi Ratna Juwariah, Guru Pangaping SDN Gunung Leutik 2, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dinten ayeuna simkuring bade ngapresentasikeun maos sajak ngeunaan hiji carita anu judulna Si Dirun kaca kahiji dugi ka kaca 64, pengarang Samsudi, penerbit Kiblat Buku Utama. Sajak sangsara, salapan bulan ngakanu moal aya hiji jalma leuwih tinu nu cinta. Tong ngalalaorakeun kanu jadi kolot, mantap jadi dosa. Hirup di dunya mah dharma wawayangan, angin Allah nu musik malikeun. Jadi jalma ulah serakah, harta banda ukur titipan. Jadi jalma kudu jujur, kudu boga pamadegan hirup, ulah ngumbar nafsu, sabab nafsu nu mata kaduhung, amputna hirup jadi sangsara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.